Jan, kunaon eta rungsing kitu? Yang kemarin tak kunaon sih, naon sih Jim. Tanya wae dah keur loba masalah aing. Emang boga masalah naon? Ngomong ka aing. Salah naon Jim. Ya orang pecahkeun atuh sana nyawa solusina kan di ku barang-barang mah aya jalan. Oh, aing bingung. Macakeun masalah aing kudu nanya ka saha. Atuh ayeuna mah geus zaman digital, tanya we ka Google. Heeh, kumaha carana aing nanya ka Google, aing teu ngarti. Geus kadi tah diuk lah tah diuk. Diuk. Tah kopi aya, tahu aya lu. Ngudut. Rokona mana? Aya rokok mah. Nah. Cau na bray. Cau. Kieu ye carana ye. Nanya ka Google. Ya kieu ye, carana aing nanya ka Google. Hei Google, baturan aing aya masalah. Ada masalah apa teman kamu? Kayaknya dia lagi pusing banget. Geuning hujan. Pindah beda jero pindah. Hai Google, kumaha carana aing ngalulukeun hate awewe? Maneh kudu loba ulin ka salon, maneh kudu loba duit, maneh goreng patut. Boro-boro ka salon Google. Duit ge teu gablek. Kumaha rek ka salon aing? Atuh maneh minjem ka pinjol. Atuh ka pinjol mah tambah salah Google. Aing ge pernah kudu kieu tah. Amit-amit, muka kamu jelek, itu kamu tahu caranya. Geus saya nama ulah ngabahas urusan pinjol, Google. Urus we percintaan aing. Kamu harus tahu diri, muka kamu jelek banget. Pantas perempuan tidak ada yang mau. Beungeut sia Google jadi ngaledek aing goblok. Peace. Hai guys, ini teman-teman aing, ini namanya Cikung. Nah, ini Bang Cublak nih. Pindah. Mana lagi ya? Upload jalap. Gedeng, iya. Masih kene seru ya. Geus dah, sip dah. Mang aya roti kacang teh. Ayo Wak, siap. Menta dah jeung bebet. Wahyu Permaklepis menerima Permaklepis baju pria wanita dan geuning aya Kang Wahyuna. Oh, nya. Bisa ngukur tuh Kang Wahyu. Bisa ka jero we. Naon nu ek diukur? Mana nu ek diukur? Ya Kang. Aing tadi menang awewe di Google. Terus Tapi manehna minta top up wae. sia eta mah modus awewe kitu mah. Google mau modus. Modus ulah daek top up. Bener eta mah bener serius. Wah. Geus dah sia mah ulah ribut. Aing ngarek nanya heula ka Google. Wah, sia mah manaan ngan Google we. Semang geus ulah gandeng eta mah urusan aing mah geus bersahabat jeung Google. Google wae. Heeh, aing mah arek ngising ka WC nanya doang. Aing mau ke WC ke Google. Mau makan nanya ke Google. Emang mana non hubungannya jeung Google naon emang? Asa geus jeung dulur we jeung Google teh. Coba. Terus aing tanya ka Google. Tanya Coba ka Google. aing hang nyaho coba tanya ka Google. Halo Google, acara aing di TikTok tulis kan mentaan top up wae ka aing, minta pulsa, minta kuota. Eta gitu kumaha? Maneh daek wae dibohongan, coba maneh sel. Google, cinta teh teu bisa di-share, tapi bisa dirasa. Anya aing nu ngarasa. Lain ente Google. Cinta digital kudu make logika. Lain kuota. Cus. Google, naon eta notif pinjaman cepat disetujui? Itu iklan pinjol, buru maneh minjem duit. Tapi ku aing geus diklik. Ayeuna aing boga 5 aplikasi. Mun cek aing nya eta mending kene dihapus kabeh aplikasi. Eta teh riba berbasis digital. Mana yang bisa kajerat? Nyaho teu?
Tong daek maneh, saya bisa kajerat ya. Eta mah riba berbasis digital. Loba nunggak-nunggak sampai ka bunuh diri. 5 aplikasi hapus kabeh. Nya teu saya mau sok ngadengi ka Google. Ulah Yan. Hapus eta aplikasi. Kenapa? Kenapa? Mau bisa mongor. Diruk RT di kos horor. Udah-udah gitu mah. Wah bener. Mendingan hapus. Sia Google nyarankan aing boga dosa finansial, baturan aing ge loba nu bunuh diri gara-gara pinjol kunaon sia nganjurkeun. Pegolo. Naon maneh nyalahkeun aing, sagala nyebut bego. Ulah hayang cepet kaya, bisa jadi cepet nyesel. Cus.